warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, amma harfu syartin la iman wa tafsilan ghuliban la amma kama ma yakun min syai'in wafa. Faqala Syekh Malik fil Khulasah, amma kama ma yakun min syai'in wafa litilwiha ujiban ulifa. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man intaqala yata'alamu ilman ghufrallahu qabla ayatuha. Faqala aidan, la tazul qadamu 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima abna, wa an jismihi fima ablah, wa an ilmihi fima amila bih, wa an malihi min aina maktasabahu anfaqah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi ishrah lana amin sudurana amin wa yassir umurana amin wahlul 'uqdatam min lisani amin yaqulu qalana amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an amin wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an amin wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an amin wa najina minan nar bi karamatil Qur'an amin wa adkhilna jannata bi syafaatil Qur'an amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma barik lana bi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Serengan Allahumma bi Rajaba wa Sa'bana wa balighna wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana bi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma bi Rajaba wa Sa'bana wa balighna wa hasil maqasidana. Puja pujian syukur orang payunkeun ka Zatil Hirobi Allahu Ghafur
anu mana-mana laporan tos rodah ka urang sadayana dina wangki dieu dina saah ieu teh sakapangariung diterima fal barakah Allah dina acara pengajian dina acara pangaosan takdim wa takrim ngagungkeun sareng ngamuliakeun mieling ngingat-ingat ngemut-ngemut sasih disrokeun sareng dimiraj kana junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan ku salawat wa salam pamoga dilimpahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipayunkeun ku pripados kareng-karengan pengurus ieu masjid ieu DKM kampung Ciaripin Desa Gandasari Kecamatan Karupana baik berupa struktural serta fungsionalna anu pribados hormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin aparatur pemerintahan di atas samikeun ka bawahan anu kalasan dangan ieu dihadiran ku Bapak Guru Bapak Lurah Bapak Kades namun zaman Preto mah disebut ate Jaro miwah rengan-renganana BPD MUI Karang Taruna Serasa Japina sami anu pribados hormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin ka para guru pribados para kiai para alim ulama ustad ustadah begitu ka santrina kori-koriah oge mubalik-mubaligo nu sami hadir aya tempat sami anu pribados hormat mudah-mudahan Allah dimuliakeun amin tokoh masyarakat dengan tokoh-tokohna pamuda pamudian pareman-paremana para ambisi aya aki-aki oge aya aki-aki ini aya parawan aya second aya ini second aya wae nya lembur sami anu pribados hormat mudah-mudahan Allah dimuliakeun amin Master of Ceremonial MC protokol pembawa acara mun zaman aya nama disebut host ya anu mana pasiha karantos pasiha waktu selalu ka pribados sami anu pribados hormat mudah-mudahan Allah dimuliakeun amin hiji deui operator sound bahasa kanggo jarang kasebut bongana karunya ya partner mau balik bayar teh betapa dia ada ya operator sound misi ngopi tos kopi kan atau sebelum aya lain naon lamun kurang kudu teh sok goreng kan sampai karena ya alhamdulillahnya basna da kirangan salin basna ehona kirangan disalin sina buleun suarana tong sina pecah urang doakeun di operator sound masih panjang yuswana bari sehat amin jauh balai para rezeki amin masih keren nyadung amin nyadung pagawean kan dengan awewe deh sila bulan saudara sila bulan hadirin wal hadirat alhamdulillah penting ieu uing bisa ngadang di dieu di Ciaripin itu Ciaripin girang ya oh girangnya Ciaripin girang kalau baktenya oh ingat berekok geloti kulit Ciaripin ayeuna ngalaman ngaji di dieu yeuh di Ciaripin Desa Gandasari Kecamatan Karupana sababaraha ningon ka Pengker sababaraha dinten ka Pengker ngawas teh di Cidana sami negara sarinya Cidana RT 12 si Apih itu dongkap ka dieu telah Apih nage tadi siang-siang nga-WA di Ciaripin sana susah mohon tolong Apih teh teh alhamdulillah biasa tepang sareng urang dieu sareng second nya mudah-mudahan nyana keberkahan kan urang sadayana nya amin ya Allah ya rabbal alamin acara nate penting ieu teh disebut rajaban terus ari urang dieu ngayakeun rajaban sapertos kieu ngapoe atanapi setahun sekali ngayakeun rajaban setahun sekali atau ngapoe di dieu setahun sekali di dieu mah nya upami di Bogor mah bapak ibu rajaban teh ngapoe
di Bogor mah upami bapak ka Bogor lempet ka terminal Baranang siang ngajeblak di luhur aya tulisan Raja Ban Gojer pabrik ban tapi disebut Raja Ban itu mah dia mah setahun sekali dina bulan Rajab nya naon cenah isina tina Rajaban aya lintang ti ngabahas tentang Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra di Masjidil Haram deuikeun ka Masjidil Aqsa tidinya Mi'raj naik ka langit Taroprok mustawan alam malakut alam jabarut alam lahut itu ke Sidratul Muntaha oleh-oleh itu yaitu sholat anu 5 waktu tamat sakitu Kang riwayat Isra Mi'raj mengasih gitu nah jadi oleh-oleh Isra Mi'raj yaitu sholat anu 5 waktu ya lain budak kita sarecet ini ada dia apun sini apun biasa kuring ngantung Bu biasa nangis gede membudak ini jadi panggilan pun kangen baru datang recet ya si ibu mah tadi kenyaram itu kan ditinggal itu yang sudah tuh senang apa itu recet tuh itu tuh di makam lah ngasenya nu penting mah kacana kuih yang dia hanya kan kalau tengah ngeson kan jadi teh jelas tuh bukan gitu di luar sonanya kalau ngeson tuh kalau itu kalau maksudnya kok masjid ayahnya nya sudah jelas kan itu senang bulan kalau sudah disana dah kalau harus dibayarnya atasnya acan tak gitu tak ada bulan nama sok nyakeun we lah ngarangke di onang deui pan ai alus mah ai butut mah naon cenah euy sonang butut kitu pan hadirin wal hadirat uing rek nanya heula ieu bisi beda jeung di dalam uing lamun ngayakeun kikieuan ieu di dieu sok kudu nantara masa ngayakeun kikieuan di dieu mayar teh kikieuan teh mayar di uing mah henteu kikieuan di dia mah mayar kikiarnya nah anehnya kikiarnya mayar ini mah sok malayar tak sok lunas tak lunas tak lamun adanya lunas kauin aja tenang dapang hariwang namu balik lamun adanya telah lunas ayo lunas mah tenangnya kira-kira orang dia ahli ngaji lain orang dia ahli ngaji lain sing rek dites namun ngaji tapi ka jam 11 ya ke tapi kan ka jam 12 teh ka jam 1 jam 2 wah nyaan orang dia mah ahli nawadul kajian ngaji saya lihat di mana jangan jam 2 aneh dengan ya Bapak kali ibu sadayana sepakat urang dongkap ka dieu tempatnya bade kolam bade Rasul nguningakeun maning taqwa ya ta'lamu iman ghafirallahu qabla ayatua sing sahajauna anu ngalekahkeun sampeanana sing sahajauna anu ngingahkeun awakna rek nyangan ilmu maka ku Allah geus dihampura dosa-dosana umpami urang ningali kana redaksi eta kalimat hadis eta berarti Rasul teh miwarang nate ini Rasul miwarang lagi akad lain titah ngadengikeun lain urusan ngadengikeun jeung teu mah urusan sejen nu penting mah urang ini teh heula leres dan cenah usah kitu bisi aya urang dieu ngomongna kieu wah kudu teh kahareupeun panggung tolab mah di dieu we di imah da kadenge kudu teh kahareupeun panggung kali ariah aya kadeuleu ku batur tolapan di dieu ini mah bari nyakerena kursi da kadenge aya kira-kira nu ngomong gitu aya nu ngomong gitu aya
Mana jelema mana? Nah, teu datang mata kuing wani ge. Ayo datang ka dieu mah nyasar atuh. Mata alhamdulillah urang kesahan di tempat disebut teh pangaosan, da urang teh termasuk jelema nu mahal. Urang datang ka dieu tempat teh urang termasuk golongan-golongan jelema nu mahal. Mata disebut pangaosan. Pangaosan teh mahal. Kawas zaman ayeuna geuning aya motor anu garanut ya, motor naon teh? Nu genut di genut motor naon? NMAX teh mun awewe yang tumpakna yang laki mah entol eta teh. Motor entol. Aya tatangan nanyakeun ka euy ngahaceuna can beli motor kitu dijawab kuing teu kabeli euy kitu mah pangaosan tah. Pangaosan dinya mah hatina mahal. Teu kabeli. Tah urang ge datang ka tempat teh ieu termasuk jelema nu mahal. Naon sababna? Tuh loba dulur urang ngaku iman, ngaku Islam, nyahun penting ieu aya pengajian di tempat. Nah, teu mampu mereka kecokorna ka dieu teu. Naon sababna? Teu meunang hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala kagolongkeun jelema-jelema nu lain mahal. Urang mah kasub jelema nu mahal. Nah. Ustaz, si eta mah lain ngadengkeun kanunutan geuning. Aya nu sare aya? Lamun gigireun urang aya anu sare tong digugahkeun ibu keun resna sare keur si eta menang dua kanikmatan hiji nikmati hampura dosa ku datang ka tempat kaduana nikmat TS wilujeng molor keun resna sare si eta resna sare sararea puguh deui baru sare-sareana mah wing-wing miluan TS. Ustaz, si eta mah lain kadengkeun cacamuilan we nyanut. Aya kitu aya. Teraskeun teh tong geureun. Keur si eta meunang sababaraha kanikmatan. Hiji nikmati hampura dosa ku datang ka dieu tempat, kaduana nikmat barang hak. Wilujeng betet. Sok we tulikeun nyaneut. Dan disuguhkeun teh supaya dicaneut eta teh leres ya. Bisa anak dicadet henteu dibahankeun henteu rugi tak matak nulis naon diasongkeun mah canet keur Pak tong diantep tah budak teh recet deui tah kus cicing kus bener sade si dadang sade teraskeun bu canepi teh kana ngajina mah canepi karek apersepsi karena teh karek awalan lamun di sakola mah ngaranna teh persepsi kitu nya persepsikeun ngondisikeun dalam suasananya soalna masihkeun pabaliut teh kasih neng gara gini ka itu ka dieu kamarana aja teh menang cangkerong deui nah dibagi cangkerong dia sok dibagi cangkerong tara osok iraha dibagina atos dacan heuh kawe atuh tenang cucurak cileuk tinggal panitia urang bagikeun ah cewek ngesan karek bagikeun sok ribut deh bapak kan ibu sadayana tujuan urang ka dieu teh tolak teh nyupri aing ngaran tolak teh tilu huruf eta teh to lamba tulah tolol lain tulah tolol waktu balik eta teh tolak teh tong natorkeun leuh jahri ninggalkeun kabodohan lamna lainun kopi leus kate bana biru akhlak ngomean kelakuan tah urang dokap kana ieu tempat yang tujuanna tilu hiji ninggalkeun kabodohan kadua leuleuskeun hate urang supaya ilmu nyampeun hate urang katiluna omean kelakuan urang niatan ngomean kelakuan utana kedua jadi getol nu tadina tara ka masjid jadi daek ka masjid nu tadina tara mingguan jadi daek mingguan eta sia tolak teh lain balik tolak teh anggar kedul naon kasih tolak teh menang cangkerong gitu kayak kamarana deh kayak kamarana deh yang kamarana yang cangkerong aneh gitu punya oi kayak panitia Allah kebaikan ah tak perlu kawas kamari di tata di Cigana di RT 12 aja aman sabab
mimiti dibagi cangkerong atau memeh naik mubalik baikun cangkerong aya waktu dahar heula aya dijawab gitu nya tuh bisa api ya gitu matak teu pabaliut baru dak teh ieu mah can dibagikeun cangkerong dibagikeun ya cangkerong di mana cangkerong aya di mana di ditulis hah tanya dari kali itu geuning tuh hah nah jadinya terus kan cing pangyarangkeun oleh budak pangyarangkeun teu bisa ngaji uing mau baliut jeung budak mah nya pangyarangkeun Bapak kali ibu sadayana naon tujuan urang ka dieu teh urang canak tina nomor kaduana dina lamna lainon kopi leuleus hate jelema anu leuleus hate aya syaratna naon syaratna leuleus hate ayeuna hasil tina ilmu ya nya da urang teh pan kada teh yang ilmu kudu aya baeun balik urang teh moal leuleus eta hate lamun teu ngabogaan syarat nu diresikeun kana eta hate naon diantawisna nomor kahijina kudu digemuk eta hate kudu dibela eta hate ku hiji perkara nu ngaranna iman naon cenah ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasul bu karaya bu kamu pindah nah dabelah itu mah kamari di mana ngaos ayat Al-Qur'an teh beres teh Allah kitu lah itu mah belah di banyak minggu wae nya hah atau culak sileun cangkedong aduh Gusti Nu Agung batak lohkan baikeun cangkedong teh kitu tah eueuh kita teh balikan deui ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasul jalmi-jalmi beriman kudu tetap aja iman ka Allah jeung ka Rasul naon sababna iman sebagai pondasi di mana bangunan iman seperti rem di mana kendaraan iman sebagai tendensi sentral anu mengawasi gerak lakas dan mengatakan hati aku iman lepas iman dina dadana tinggal hidup dalam ya ceuleuh dalam ya beres teu ceuleuh teu beres anu tuna teh aya wudu teh caruk salang dukung dicapluk terjadilah sesuatu nu ngaranna dekadensi moral bencana akhlakna rusak kelakuanna eta manusia lamun geus iman di dadana naon sababna terhegemoni terkontaminasi ku perkara-perkara jauh dina nilai-nilai agama Islam iraha eta ayeuna Kang eta teh iraha cenah ayeuna batak euy paling hariwang lamun generasi urang imanna lemah Kang urang mah sakumaha baong oge sakumaha baong ngalaman ngaji di Tanjung Bereto heuh kolot bereto sakumaha baong oge waktuna tarawehan bulan puasa taraweh kabeh cirina birit tajung tepikeun ka melenung keluar dakeun taraweh teh sieun seret kan budak kolot sieun seret we kaget tuh beda jeung barudak ayeuna budak ayeuna paling hariwang Kang ngaji geus mung ayeuna asup SMP ada geus mung ngaji kabelah itu mah hei lamun kabelah dia sarwanya Kang Ustad tapi loba barudak dia tah nya berapa detik karunya nu tolak kaganggu nya gitu sinang kunuk tah berapa detik jadi mah tadi cicing berapa detik aduh udah halus sama di dia tangga barat darah riuh ke budak-budak tiga santri beda lagi nenang kejo di dia teras ke telah sudah tenang telah teras ke bu dia lo bakal budak darah gini iman keberkahinan iman batak jelema anu hatena pinuh ku kaimanan tenang hirupna keun bae teh jadi ustad oge keun bae teh jadi ajengan oge da surga mah lain ke ustad surga mah lain ke ajengan surga lain pun ke palurah lain ke palurah surga lain ke pedagang tinggal dina Al-Qur'an jelas al jannatu uiddat lil muttaqin
surga disaliskeun ke jalmi-jalmi nu takwa. Saha anu jalmi nu takwa teh urang taroskeun ka Sayyidina Ali ngaran takwa teh opat cirina teh ieu mulai ngaji ya. Ngaran takwa teh cirina teh opat. Awas kena kana kuy. Nomor kahijina cangkeh tuh nya ka mana ge bawana. Bocah hiji cangkeh dong coba jakeun teh. Gusti rumah agung. Nomor kahijina khaufun minal jalil, hiji ngarasa sieun ku Allah. Cirina jelema nu takwa teh sieun ku Allah, sieun ku Allah. Arek kerjaan, arek keur poek, arek aya batur, arek Allah batur. Jelema nu takwa mah sieun ku Allah. Gini ka kebon moal ngarusak barang batur, moal ngarusak tatangkalan batur sieun ku Allah. Gini ka sawah moal wani nyempogan galengan batur sieun ku Allah. Gini ka masjid moal pangkejeung senal batur leungit sieun ku Allah. Sabab jelema anu takwa cirina sieun ku Allah rek keur aya batur rek Allah rek keur cakang rek keur poe hiji. Lamun urang can nepi kana sieun eta berarti urang teh can kaasup jelema-jelema anu takwa. Kaduana wa qanaatu bil qalil. Cirina jelema nu takwa teh ngarasa cukup ku perkara nu saeutik dibarengan jeung usaha kan. Ngarasa cukup tapi usaha. Lain dia mah pelah boga kene duit ieu mah mung usaha ge. Molor. Ayeuna status kuas nu heueuh. Nyeun status na Facebook menjarkeun teh akan indah pada waktunya. Rek indah kumaha molor pagaweana ge. Indah di mana hol? Heuh. Terus ya, Ece, ibu, araya, lamun orang di masihan teu damang, cing kira-kira keur jelema nu geuring, kahayangna sabaraha hiji? Ngan hiji jelema nu geuring mah, kahayangna teh hayang cager, ngan ari geus cager kahayang teh jadi loba. Terus ya, kawas nu heueuh pas geuring mah. Ngareringku inungna aya naon bapana cing pak hadeurkeun tasbih inget kana tasbih keur geuring mah shalawatan we istighfar we astagfirullahaladzim keur geuring nu ditanyakeun tasbih nah ari geus cager nu ditanyakeun teh jeur aya nu kitu aya ya dua nu katiluna cirina jelema nu takwa teh wal amalu bitanzil ngidamel perkara sakumaha Al-Qur'an eta jelema nu takwa. Nah kumaha Al-Qur'an ari Al-Qur'an teh pedoman Allah nyaeta nu aya dina agama ari agama wa nunilahiyun saikul daul qurbi jarihim yahun syahadatin pedul jawal akhirah undang-undang Tuhan aturan pangeran anu dibikeun ka makhluk berakal garis teknik anu supaya eta jelema ngajarankeun kana eta aturan tujuanna lisa ada pedul jawal akhirah supaya urang karsa bagja dunia jeung akhirat hoyong bagja hoyong senang hitut naseeng sadar senang lain gaya ya panggung ya hijau-hijaunya pasti ya budak-budak moral ya wah mungkin aki-aki makir lalu sih gaya ya nya entak kudu loba nyeun anak teh lah loba baru dak morangan kita terakhir kreasi katanya wal amalu bitanzil cing kuring rek nanya ka urang dieu ibu ari urang dieu sok ngakeun kejo tara sok sok sarajan geus kumiji kongnya ari ngakeun teh ngabolak-balik kejo ngakeun rek na piring rek na baskom rek dina dulang lapan bereto mana dulang heuh ayeuna keneh teh dulang aya mah keneh dulang oh aya kota mah geus eueuh dulang teh teh nyaho naon dulang nya jumlah aya keneh jumlah aya lisung aya lisung dia wahnya geus eueuh lisung nya kan beretongan di kampung teh aya lisung umum disebut teh lisung make saung
kersaraya jadi lamun ayeuna ngajaran teh janari tah kudu didinya cenah eta teh dina lisung eta janari kudu sorangan bari ditiung sirah teh cenah ku boe urang bari boe rarang disebut teh ulah luak lieu mereka mah kitu tah ayeuna mah geus eueuh ayeuna geus sese ngar lisung mah ge budak aya teh nyaho naon lisung gitu nya tak uwi rek nanya lamun ngakeun kejo sok make doa tara iya tara make doa hoyong apa doana hoyong kuningan doana nah ayeuna kupingkeun dibejaan ku uwi engke di mana uwi ngaji di ka dieu rek petel nya kudu apal heuh siap iya doanakeun Robbana anjalna munjal mubarokan panta khairul munjilin doangakeun eta teh apa teh Robbana anjalna munjal mubarokan panta khairul munjilin doangakeun eta teh apa teh Robbana anjalna munjal mubarokan panta khairul munjilin doangakeun eta teh apa teh Roban aku mah ngaji baru tahayu gitu doangnya. Gue tulis geunya. Aduh, aing mah. Bu. Jangan aduh HP buka YouTube. Pilari Muhida Channel. Tos ka pernah bray teh aya foto uing pangkasetna di nama. Teangan deui di luhur anu aya kotak buleud geuningan tulis dinya teh doa ngakeun. Hek apaakeun aya di dinya teh? Bisi apa? Hek subrek. Ieu mah aneh ari gambar camcut di saubrek geura. Ya, Bu. Robbana anjalna munjala mubarakan panta khairul munjilin. Kana teh? Doa ngakeun. Osok make doa eta. Kumaha wae atuh? Hah? Kumaha wae sok make doa tara? Kumaha wae? Bismillah we gitu. Kieu beunang. Bismillah we, bismillah we. Bieu cek bismillah we. Berarti itu kan bismillah we Bu santos maca doa anu tadi tuluy ku aja teh ku ibu teh ku bahasa aja kamahang bari ngakeun Gusti lamun ieu kejo didahar ku salaki abdi masing hasil pamaksudanana jauh tina balai palkrincin osok kitu Gusti lamun ieu kejo didahar ku anak abdi masing mencerang kotak nah hapang dirita kana ibadah dari atuh tinu bapana sabingkaran osok kitu karake jadi eta teh bari ngakeun sok kumaha wae tuh ieu mah bari nyarekan ka salaki nya bapana kan itu ka warung nganyong-nganyong teh jibri kan itu hek sholawatan poe ceuk teh pan hayang soleh lain sholawatan bari ngakeun ahabuli min kulli man fa'aksaro Allah hubinikol datil mijan hubinikol ya Rasulullah cek aja bari ngakeun soleh soleh tema budak urang weh naos dina lawang pantau cek budak urang teh dana kol tupi asla bi arba bi sudadi kada samsu bi abro jihadana kolu Allah dua anta soleh inungna soleh bakna anakna tinggal saha tinggal bapana tong ereh emang ku bapana balik kantor di kebun di dalam pantau ngalageday na karak bagang beuteung dibukakeun dahareudang cek bapana ngahiliwir angin bigil tina tungir majus aduh ayeuna mah indungna soleh anakna soleh bapakna bejus wae kudu kabeh soleh bayi di jannati rumahku adalah surgaku
lamun kabeh pada soleh nikmat teh lamun soleh nikmat ece rumah tangga di imah moal pasea lamun dua nana soleh sok tingali salaki jeung pamajikan bakal aman lamun dua nana soleh lamun salah sahiji we toleh wah rujak rumah tangga teh dina Cikopi bisa pun jadi pasea beres teh minum Cikopi can kauyuk geus katajong teu salakina tuh nya nu na di mana wae katajong popoe di gelas kaki ceuk salakina da teu soleh doromot teh aku pamajikanna sarua teu soleh deui ceuk pamajikanna ge kumaha ceuk pamajikanna ari panon dikemanakeun panon rujak ke rumah tangga gara-gara Cikopi der teh masak ngangeun tangkil arepek teh amis teuing lamun teu soleh salakina bisa rujak rumah tangga gara-gara angeun tangkil nu amis teuing begitu diasaan ku salakina ceuk salakina naon ieu teh jeung moal da teu soleh coba lamun soleh da mana maka begitu diasaan arepek amis teuing kala kasukuran teu soleh mah ya Allah nuhun Gusti masihan pojok ka abdi teh telepat sakitu tiba heula abdi teh hayang ngasaan korek tangkil gimana ya korek tangkil ya ceuk salakina teh ceuk salakina nih isukan geus beres asar dandan sing hade urang lalajong nengbal tuh dandan eta mah sagala non trapeun kana pipi Japra Amora trapun Tiunga Eljata Zoya sabaraha lapis arepek sama hok teuing lamun teu soleh bisa rujak rumah tangga gara-gara dandanan sama hok teuing begitu ditingali pamajikanna sama hok teuing kumaha ceuk salakina naon ieu teh siga kerut era awan geus kaleuhulan da teu soleh coba lamun soleh begitu ditinggali pamajikanna camoho kana kasukuran ya Allah nuhun Gusti geuning ngasihan bojo kami teh telepat geuning hiburan teh kudu kaancol di imah ge aya onel-onel tuh nya matak ente nama soleh nya matak kabeh kudu pada soleh wal amal lebih tanzil midamal sakumaha Al-Qur'an da Allah mau orang sae atuh ibu lamun nyarios kudu ngeunah ehe ngeunah eon ngeunah keur batur ngeunah keur sorangan aman keur sararea eta cirina jelema teh nu iman mah lain nyerakakeun lain loba kan jelema kadang-kadang sakolana luhur masa teh euy kana euy mah urang kitu euy masantren lila sakola luhur tapi aneh kita ngomongna teh nyeri we batur aya kitu aya nya aya kitu bejana sakola nama tapi keur ka sarjana nah ada teu bisa miceun runtah kana tempat-tempatna acan di mana wae umumna ge aya kitu ayanya tuh jadi si orang teh kepribadian jelema nu takwa teh ditantukeun ku sakola kepribadian jelema nu takwa teh ditantukeun ku sajauh mana manehna lila mana manehna pasantren mata kurang tong hariwang pada kurang teu masantren tenang da surga mah lain ke jelema anu masantren cik we aljannatu umidat lil muttaqin ustaz nya eta katingaleun eta dengan ilmu teh telat teu telat ibu neangan ilmu mah timeu di ais tapi ke kali pais timeu di eyong teu kaasup kana sareng kedong beres teh metak tuluy ya diajar lain ukur teu barudak kieu tadi ajaran mah ngan beda ayeuna mah rada geunah diajar teh masjid geus dikarami tuh tingali zaman uing mah pretong ngajina di Tajung apa Tajung kurang ieu naon Tajung teh masjid leutik ngaranna Tajung hanapna ieu dikarami ku ieu pretong ku talupuh apa orang dia talupuh naon talupuh teh awi dicacagan dalam geus tahiyat awal cenah kaluhur teh Allahu Akbar dibacakeun teh idih Akbar kecepet begitu sujud uing ge milu sujud imam sujud uing milu sujud da kunaon ceuk uing teh imam teh dilalak teh sujud teh
uing geus cekat sabaraha kali imam masih kena sujud. Ari geus lila imam teh cengkat bari keprok ngalieu ka tukang bari ngomong menang cenah ieu nu bodas. Nah menang ieu nu bodas si horeng keur sujud ningali hayam di kolong diadu tuluy lah itu hayam. Tapi aku suka aya maya imam lalajo hayam diadu heuh. Sok tina geunahna barudak teh aya mah ngaraji teh. Bereto mah geus jam 4 teh geus kagulung hareupeun tajuk teh heuh. Barudak teh aya nu bebentengan, aya nu bancul, aya nu main utik, aya nu sondah, aya nu galah, aya nu main ucing reuneuh. Heuh ucing-ucingan, ucing-ucingan berarti reuneuh teh ucingan teh. Ya, jam 4 eta teh. Nah, da ayeuna mah ayeuna Kang, geus kadenge di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Culak cileut nu barudak ka mana? Jolna teh geus komat we. Jol kan gogoyer samping kitu teh. Gusti ari barudak ayeuna nya matak jauh tina nilai-nilai. Naon? Nu dianjurkeun ku kolot urang breto heuh. Tuh, pan kolot urang breto kurang kumaha ngadidik budak urang. Ngadidik urang, temi-temi jero beuteung keneh. Begitu lahir dididik deui, begitu ngeureut dididik deui, begitu kawin dididik deui, terutama akhlak. Di uingna di ditu sok aya 4 bulanan ceuk. Apa 4 bulanan? Urang dieu sok tara. Oh, sok deui ge? Geunah atuh berarti sarua jeung euy. Cing urang patriark euy. Di mana-mana aya nu lahiran di sok marhaba tara. Euy sarua euy. Datang bulan mulud sok muludan tara. Sarua datang bulan Rajab sok Rajaban. Iya sarua euy. Di mana-mana aya nu maraot sok tahlilan. Eta bedana teh di uingna nu maraot tara tahlilan. Nu hirup tahlilan. Ya mana maraot nya. Ih, kabayah eta almarhum mereka mana ya almarhum tahlilan. Nu hirup tahlilan mah. Ditukeun ah perbuat ah. Kehalangan kehalangan ya teka tempo kasetna rugi ingat. Oh atuh da di imah menang dandan itu ya teh da tempo teh kieu rugi hungkul. Ceuk katingal boleh dia ceuk katingal naon naon katingal teh kue oh kue keras gak gitu nya. Duh, ya babang rabul deh teh. Tadi bukan setik. Gitu. Tapi mari kada dihareup kieu daripada dina punuk dina sok aya lampu teh di punuk. Atuh aya punuk ka tempo aya punuk jeung teu. Teraskeun nya. Teraskeun. Mereka ambil teh. Beda mereka naon? Mereka nu maot. Nu maot tahdir. Tak lamun beda gitu jawabanna uing sok penasaran buat ting kadaharan pokok urang dieu beda jeung uing. Cing rek ngetese lah ya. Ari kadaharan pokok urang dieu naon? Hah? Jawab si tarik kadaharan pokok urang dieu naon? Sangu, tapi sarua da uing sangu ceuk. Sangu uing oge. Ari sangu tina naon? Tah eta bedana teh uing mah tina piring. Tina beas sangu cenah. Sangu mah tina piring. Itu nabi asal tegas meureun. Kosok dahana piring kosok. Tuh geus ngaco deui. Dahar mah dina samak dina kursi. Manya dahana piring. Atuh meureun peupeus. Tah kitu ieu teh akibat loba tuturut batur. Muning diturutan. Palingan ngaco atuh. Ieu mah kelas ngobrol jeung budak anu karek lalengkah. Suku. Kenaon halu lengkah-lengkah. Beuki ngaco. Allahu Akbar. Ku kolot urang diajarkeun dina 4 bulanan. Supaya naon? Nu hirup teh lain ukur ngadoakeun supaya sadar yen urang teh asalna ti dinya. Urang teh mulai proses manusia teh asal tina barang geuleuh engke bakal jadi barang geuleuh ayeuna teh hirup pamawa anu nu geuleuh proses manusia teh asal tina taneuh keur hirup nu dihakan hasil taneuh engke ge bakal balik deui kana
proses manusia teh asalna tina liang keur hirup neangan liang geus paeh oge neangan elap bagi dengan liang segala geus paeh mah neangan elap nyakangnya bagi dengan liang da mapa teu ningali liang mah geus paeh terus tuh eta manusia mataku Allah disitir dina salat sawer hadis kursi dijelaskeun si horeng teh jelema anu dimuliakeun ku Allah teh jelema anu daraek syukur jelema anu daraek la'allakum tazkurun tuh kabehanana surga teh ke jelema anu syukur kenah ke jelema syukur mah urang lalaki Pak dilebetkeun ka surga tah keur pameget mah ahli surga nu ahli surga teh keur pameget disayadoskeun istri 72 keur istri mah anu lebet ka surga disayadoskeun wildan bidadari lalakina hiji we urang mah lalaki disayadoskeun kene di surga teh 70 widadari anu diciptakeun khusus di surga anu dua mah widadari canak di dunia jadi eta mah nu dua mah istri nu dua mah eta mah anu pernah diciptakeun nanti di dunia jadi weh pendamping orang jadi 72 tingali gerakut teu hayang ka surga matak di dunia mah teu hayang nyanung ieu kewe di surga 72 hiji awewe susunya sama hiji 2 kali 72 berarti sama hiji susu deh 144 susu anjay ngapoe tengah genyol berjoy aduh aing mah euy 144 susu anjay awewe awayahna hiji we layan di surga teh yang sok sanajan hiji rupana bisa robah-robah umpamana poe ayeuna hayang salaki urang teh jiga anjasmara lain di anjasmara poe isuk ngadeui hayang jiga Ustaz Muhida Bereto kelas wih isuk teh pas isuk ngadeui hayang jiga Mang Aput jeung Aput pas isuk nadei rupana hayang jiga mangkus jeung mangkus pas isuk nadei jiga Mang Asep jeung Asep jadi eta mah kumaha kahayang ece rupa salaki urang ke di surga mah matak hiji oge daon bisa memenuhi kehasrat ece beda jeung urang Kang 72 eta bidadari teu robah-robah rupana teh 72 teh kitu 72 matak dah saha nu teu hoyong leuweut ka surga leres teu sadana ge hoyong leuweut ka surga urang salat sabaraha waktu ari sapoe sapeuting salat sabaraha kali 5 kali gagal sapoe sapeuting teh Pak Bu salat teh lain 5 kali tapi samampuna naon cenah samampu beres salat isya mampu kene salat ba'diyah salat euy beres salat ba'diyah mampu kene salat taubat salat beres salat taubat mampu kene salat witir salat witir nah jadi salat mah samampuna lamun ayeuna urang boga pikiran sapoe sapeuting teh salat teh ukur 5 waktu ukur 5 kali berarti magrib hungkul beres sok hitung maghrib Allahu Akbar jadi kurang teh ka masjid dulu wudu nah ka WC nah dulu asup ka masjid begitu asup ka masjid salat pertama nyaeta salat sunat syukur wudu beres salat sunat syukur wudu salat tahiyatul masjid
beres tahiyatul masjid salat qobliyah maghrib 3, beres qobliyah maghrib salat maghrib 4, beres salat maghrib salat ba'diyah maghrib 5, geus lagi palingan isya eueuh da eta pikiranna 5 kali berarti geus beres tah lain 5 kali samampuna beres ya. Jadi sok ayam mingguan antara bu, sok ayam mingguan antara, sok hadir antara, gitu kudu jujur bu, ya kudu jujur. Hoyong teh cara supaya kita mingguan, bejaan toh, yakin bejaan? Kan bejaan kuwi, supaya ibu getol mingguan carana mareli gelang. Baru gak gelang mah getol gimana teh di tempat mingguan teh lebih nanti dari cicing nih gitu aneh ya gitu oke bu si getolnya siap dan KBG bakal maot nah tinggal sini takwan kaopat jelema nu takwa teh wal isti'adah duli rojal soson neangan bekal keur mayunan aja soson neangan ke bekaleun nalika mayunan aja bade maot batu teu kolot teu ngora kamari aya kaajar keneh natur pising ari gurita tabudak sade kieu tah make motor ngeng warung konang ulah tomohkeun aya Al Sukabumi ngeng ceberut tabrakan jeung mobil teureuk tabrakan kan jeung mobil teureuk maot ditinggali kieu mah leutik keneh model maneh kitu tah maot da eta ceuk nu ningali saking kuparah-parahna tabrakan tapi teu kasirah supir jeung sirah kenek teh misah aku hiji gitu nya mata kurang lain masalah maot na ibu tapi jangan bekalna barang nyawa napi ka nanti corona pegati tinggalan dunia jeung ahlina tutup lawang tobat rejeung tinggulandang fitnah agama sarta iblis sarudang nah kadia tah kabayang teu nalika nyawa ka dieu ya uing rek tanya ada dicabut nyawa nyeri teh dicabut nyawa teh nyeri saking pun nyeri na dicabut nyawa tapi kan kamaot eta teh saking pun nyeri na eta teh tapi kan kamaot kan ya ieu teh kadieu tah ngahajani lirakeun ka Allah teh nyawa geus hadir teh ngahajani lirakeun teh langsung dicabut rek kabelah katuhu belenya imut ngagelenyu eta si calon mayit lamun ngareret kabelah katuhu jika menang kabungan naon sababna kaendahan surga beus diningalikeun ajang malaikat Jibril belah katuh kabayang amal manehanana nuhun Gusti pasihan kesempatan abdi ningali pi surgaeun pitapakeun abdi naon pahala naon da eta cenah pahalana seueur dina waktu keur kolab tarabali panggeulana aya we tapi teu kaberes akhir dina waktuna kudunan kerajaban si eta masuk di leuwihan lain dikurangan bari nawar aya di sok nawar aya yo macam ketua DKM teh hayu urang kudunan kerajaban kumapokna maranehan we nu marenang bansos kadinya aya begitu aya kabina ani anu angkat pangeran hayang beunghar aya tidak laku RT hayang miskin aya begitu aya mun sarua nya teh jeung ngeuleuh uing buati guruna urang dieu pokonya setelah engkau dimandikan kain kafan yang dibalutkan lepas nyawa tidak raga orang bagai hirup orang dari mandian mata kudu bagel kabatur tidak terisa eta mau manu mani sorangan teu suan musuh kakek sorangan mung yang mau dimana batur eueuh teu keur batur teu terasa
kudu bagus tengah kudu akur nya neng rek kemana ya teh Gusti Maha Agung boga teu udunannya datang dulu udunan sini gitu kudu akur jeung tatangga aya di dieu jeung tatangga sok parasi aya tong dilatih bisa kagok pasea tong dilatihnya cukup we sapoe buru-buru minta hampura hampura ce nya kamari uing geus ngahina ke ece dapongan ece berpatut gitu tong dilatih ya Allah gubrak ka alam dunia urang teh sareatna hirup ditulunganku batur diurus urang teh ku batur ngaran urang pamereti batur geus gede urang teh disakolahkeun ka PAUD teh nu bogana batur nu ngajarna ge batur urang nu nganterna inungna cicing di warung batur meuli kadaharan nu nyieuna batur beres PAUD disakolahkeun ka SD nu bogana batur guruna batur budak urang guling jeung batur urang ge sarua nu nganterna babarengan jeung batur budak urang kaluar teh SD nuluykeun tepikeun ka perguruan tinggi sarua eta ge sakolahna teh batur di tempat batur nu ngajarna batur nu ngaluluskeun batur nu nilai-nilai batur di ditu panggih jeung layan hirupna bobogohanna jeung batur dikawinkeun ku batur di bejaan batur dah teh nyaramungan nyamunganana batur nyewa salon bogana batur nabeuh doet artisna batur nu maena batur deui kan beres kitu nyieun imah nu nyieuna batur rumah tangga 40 tahun baru geus 40 tahun teh gering dibawa ku batur rek diobatan ku batur teu cager teu kapuluk naon ari banyak teh geus maot teh mau butuh ku batur butuh deui ku batur dibawa ka imah tuluy eta bajuna dilaanan eta baju nu warna teh teh dilaan komo canuna model kitu dilaan tuluy di manian anakku ku cai ayo ku batur eta caina kakarek digujurkeun anakku ku gayung ayo ku batur nya beres itu dibungkus dicocok-cocok beriana teh kunaon geuning ku tapas awakna dibuntel ku boe lawan nu pangurahna lawan anu pangheurasna nyacara nyaheuras nyamurah ngaranna boe beres dibungkus dibawa ku batur deui ka masjid rek naon rek salatkeun jeung saya eta mabuhan keur dirungna rek salat dah rek salatkeun batur-batur naralantung teu sopan saya eta ngagoler sorangan di hareup ya setelah engkau disolatkan ke pusaramu kau diantarkan kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga ditinggalkan kabeh ceung Gusti epanya teh moal maot ada pes ditinggalkan kabeh emang digaya-gaya bela-belangan model tina Google maot dibawa moal boroneng imahna cak-cak aja surat yang mau dibawa kebon yang gitu kene belaan pasnya jeung tatangga teh akun jeung dulur dah aya lega kebon kayak disebut si eta mah lega banakna maot dibawa moal boroneng kebon ngaku tong ngeret teh mau dibawa
sawahnya gitu kene belan pasnya jeung tetangga teu akur jeung dulur batur belah luhur urang belah handap watasna teh kalangan unggal usum kolektor hayo we siapa di kukudan kawas keuyeul modal dibawa mah bolong di sawahna keuyeul jeung belut teh mau dibawa terus anak kurang dibangga-bangga kurang teh si Raden si Menak si Ratu si Raja puguh rewok oge maot naikeun rumah moal kan pamajikan urang anu baheula meunangkeun anu belaan gelut jeung batur unggal poe dipelet di puasaan bari diwirit kurang ieu ya katipu ya kalangsung tokoh pada hukut ya katipu ya kalangsung tokoh pada hukut buat pelet itu teh maot teh urang beak indah nanti urang kalau ditumpakan deui batur jadi naon atuh bakal golongan urang teh amalan urang faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah ajar beli euy di mana wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah tak itu disadap ini mah jeung can menang cangkedong ka ciri suara dia halus saya jawabnya Allah pusing ayo nu betarakan pisan atuh dah ceu jelas kaulinya ceu jelas kan poek kieu nya kenai untung poek teh ciri ngekot tengah kelar nya amal urang sok sanajan sabobat kebul rek nu hade rek nu gorena kacana ke kamera hidung dia mah urang bisa ngawadul ceu ditanya ku batur maneh mau ngangkanya henteu ari bibirna pinungkul getahna nu genteng lagi henteu itu ya padahal ke akhirat al yauma nafti mu ala abahi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun poe eta bahang ieu mah dibakal bisa ngomong tah leungeun ngomong mah suku bakal nyaksian kana perkara pernah dilakukeun di dunia cangkeulna penting ayeuna bakal jadi saksi ke daheran eta sinyang eta kerudung eta gamis eta naon jaket eta sorban kabeh bakal jadi saksi boroning nu badag ceu nu dicecepkeun kana tiung ngeuceul naon ngaranna teh jarum pentul engke mah di akhirat bakal jadi saksi mentak rek tolak teh jarum pentul teh tong dua si loba cenah ini ya kalau teuing saksi ya mah aneh rek tolak teh mawa saksi teh naon kerese nu gede naon teh kerese aneh mah jakeun teh saksi naon kerese rarane aya gitu aya nyaho nyarane jeung mana teh nyarane nyaho dilipen cerina ya bener betak kurang mah da jelema kang bu ceu ieu ulah sarua jeung sato nya kaita teh poe karana teh bukan naon lah nya ulah sarua jeung sato ieu mah hudang sare geus kokoromok doma naon kadang-kadang urang mah sok eleh ku sato urang can hudang geus kadenge sore naon sore uing astagfirullahaladzim nyebut hayam ka uing Allahu akbar urang dieu ngewa naon geura ka uing na teu katingali uing kikian di dieu hayam ari hayam buka ka era teu nya buka ka era hayam sugan hayam naon make cangcoek eueuh nya urang kecicing di buruan si jago ngabubrik pikan nah heureun urang nicos leos teu era nya teu na sato eta mah ari geus teh geuning bikang teh kokotak cik bikang teh betot cik bikang teh maning ku jagona cus teu era cuma satu ai urang mah manusia kedua ka era kan sing atuh waktu di jumahan atau ngarit
batur ngabri jumahan urang alit maneh mah ditanya teh kunaon mang teh jumahan epokna teh ada urang mah tara panasan gitu. Jadi jumahan teh panasan hungkul. Allahu Akbar. Beres ya? Wede kena tadi lainun qalbi eusian gemuk ku iman. Nu kaduana eusian gemuk hate teh kunaon ku ilmu. Kunaon cenah? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bakal diangkatkeun jalmi nu beriman jeung jalmi nu berilmu kalawan sabab derajat nu iman jeung nu boga ilmu. Bu, ku ilmu harus hidup bakal gampang. Yang paling bahasakan kieu. Dengan agama hidup ini akan terarah, dengan ilmu hidup ini akan mudah, dengan seni hidup ini akan indah, dengan cinta hidup ini akan betah. Tah tadi geuningan si eteh nu ngaos Quran nu qori ari make ilmu nama padrawaseun heuh. Da ngaji Quran mah ilmuna teh ngan opat sareng ngaji Quran mah. Hiji qori quro teh, kaduana haflah, katiluna murotal, kaopatna seka. Sakadaek. Hiji quro ai quro mah pan laguna teh aya 8. Bayati soba hijaz nahwan ros jihad kasikah tutup deku bayati. Bayati ayat 7 tingkatan. Bayati koror enom, bayati koror duka, bayati koror nawa, bayati suri mutawasid, jawab masuri, jawab tamam jeung sajabana. Nyusun lamun MTQ malah teu nyusun lamun yaceun kurang jabres teu ceun jeung teu beres. Kaduana aya disebut haflah. Ari haflah mah model urang sering ngopi dina kaset-kaset geuninnya tata lain lagam qori tapi haflah lobana mah. Ngeunaheun teu ngeunaheun. Dari diciptakeunna ahlina. Haflah teh. Nu katiluna murotal, mudah-mudahan urang yang sok ngaji dina sampai kadang-kadang murotal. Tilu lagam nanti ka hiji, kadua katilu balik deui nya murotal mah kitu. Da ngewa lamun ngaji Quran lagam-lagam sunnah ngewa mah. Ngewa. Ngaji Quran tapi lagamna lagam sunnah. Tabat yada abi lahabi watab nya kitu. Jadi Quran mah kudu Quran we. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tuh salawat disebut teh padang pasir laguna teh tong dirobah. Ari budak ayeuna pan dirobah lirikna teh geuning agama mah teh dirobah lirikna. Kini naik perosa kaci badak meuli gabah nini diperkosa ngagoak meminta nambah. Ceuk keun jam euy tuh meuli jam leuwih. Jadi nomor kadua teh ilmu penting, ilmu penting. Sok tangan di mana tempat ilmu datangan budak kurang lain ukur sekolah uing mah teu satuju sekolah terus terang coba lagi teu satuju uing mah sekolah teh satuju naon atuh ustaz 2 kolak ngaji ongkos sekolah supaya beren cek urang pentas science without religion is blind and religion without science is lame. Pengetahuan terbarengan ku agama lolong, agama terbarengan ku ilmu pengetahuan lumpuh. Kira-kira maning lolong maning lumpuh, maning cager bingung, maning cager nya. Dan jelema nu cager mah kawas urang teh kasukai mah boga kuncina. Eta teh kunci teh disebut jelema nu cager eta teh. Nya sok kana urang kasukai mah ari pantona dikunci, ari urang teu mawa kuncina bisa semua. Bahwa anu paling ripuh pisan mah urang mereka suka imah ternyata eta imah teh sakulilingna pantoan. Jalan mana? Jalan mana ya? Jalan? Genteng, jalan mana deui? Jalan mana deui? Ka kolong, tayeu ngacana urang ieu. Apa cek uing pantoan berarti bolongo tinggal asup kadinya. Ya mah libur sareng genteng no.
Lembut kan janela. Gusti eta kabayang nu mulumuy ka kana penting malatih puyumut dari ka jelema. Di bejaan lo pantuan. Kalau lo pantuan mesti longo. Tinggal asup. Orang nih, cek ayam garuh suami kurang dia, kurang dia garuh deh. Nah, berek nanya lagi. Kamu garuh salaki. Cing kasalaki urang teh nyaah teu. Sing tapi satu, mah ada nyeun. Nyaah teu. Tak gitu, cinta teu. Tak gitu. Kudu nyaah, kudu cinta, naon sababna? Istri mah engke di akhirat aya opat lalaki nu bakal ngajaga ka istri, aya opat lalaki nu bakal jadi tameng ke istri, aya opat lalaki nu ngabelaan mati-matian ke kaselamatan rejeuk. Saha opat lalaki teh? Hiji rama ece, kadua salaki ece, katilu dulur lalaki ece rek lanceuk rek adik. Kaopat ngabudak lalaki ece, lalaki eta mah mata kudu bageur ka lalaki eta. Nya, ieu mah aneh ka salaki teh deuh anjeun status. Ajarkeun teh. Teu kabeneran boga salaki teh keur hidung teh resep musuk. Make jeung teu kabeneran sakala hidung-hidung ge ingu. Batur mah teu bogaeun. Sekarang aneh. Allah, urang bice. Kebikeun syariatna urang boga imah dipanggieunkeun ku sing kompak menjawab sing tari. Syariatna boga imah dipanggieunkeun ku urang boga baju pamereti, boga duit pamereti, euceung nganu ka warung oge dibayar mah ku duit. Astagfirullahaladzim. Hutang ka warung dibayar ku salaki cenah. Ku duit. Gusti nu agung aya urang deui tega salaki pakai hutang. Untung uing teu kawin jeung urang dieu. Geus beak ya pakai hutang ieu. Nya kudu nyaah ka salaki kitu. Ya Allah Rabbi teu nyaho salaki urang di luarnya. Kang keur salaki aya 3 perkara anu bahkan di mana ngawadul menang pahala. Ieu lalaki. Di mana ngawadul menang pahala. Lalaki hiji ngawadul keur jelema anu keur parasea, keur ngapurkeun parasea. Datang urang ngawadul urang teh. Ke parasea saya bakal polisi ka dieu galeuweung. Nah, menang pahala urang. Kaduana ngawadul na lalaki dan nalika keur peperangan. Keur perang ngawadul supaya menang urang. Dimenangkeun bakal menang pahala. Nu katiluna ngawadulna ka istri dengan niat ngabahagiakeun manehanana. Samaru kumaha teh? Mata lalaki mah bu kudu lamun ngawadul teh teh naon dimenangkeun keur istri teh. Naon sababna? Surga istri aya di salaki, surga salaki aya di hidungna. Pikeun konsepna. Surga istri aya di salaki, surga salaki mah aya di hidungna di mamahna. Mata lamun salaki ngajeung ka euceul teh eta teh tendangan dari surga. Tendangan dari surga aja wajarkeun. Ya Allah, urangnya. Nah, kudu tadi. Nah, tadi teh naon teh? Salat kan non iman ilmu keur ngeusian hate supaya lainun qalbi sageus boga ilmu amalkeun sabab ilmu moal aya manfaatna lamun teu diamalkeun sok amalkeun babarengan jeung tatangga tepang jeung tatangga bila berjumpa assalamualaikum dapat anugerah alhamdulillah kita heran masya Allah kalau berkencan insya berkencan janjian dapat musibah inna lillah kalau bersalah astagfirullah
hiji urang coba kukuring cangkangna kalah diri kesina siapnya siap ngajawabna sing tarik lamun teu disada berarti jempling nya siap bila berjumpa atuh sing nyeni sing ngeunaheun manya aja dia bila berjumpa assalamualaikum sing ngeunaheun lamun dia bila berjumpa assalamualaikum gitu siap bila berjumpa dapat anugerah kita heran kita heran masya Allah kalau berkencan dapat musibah kalau bersalah nah lumayanlah petunjuk lah boga anak itu udah celangap tapi tidak disana kita herannya salah ente engke bisa ditanya kudu teu tolak ka dieu bisa salaki aja teu tolak cek salaki aja teh naon inungsia hasil tina tolak teh langsung cek aja teh bila berjumpa langsung pani sabak tarang aja teh jadi kieu cenah geus tolak jadi kieu cenah sok pabarengan saleh ya bila berjumpa dapat anugerah kita heran masya Allah kalau berkencan dapat musibah kalau bersalah astagfirullah bapak kali musalana kali dua anu dibahas itu sebenarnya tina salat sidqul amal lainun qalbi tah karek lam tak nama can dibahas tarkul maasi naon maksudna tarkul maasi mudah-mudahan sanes waktos urang teh ditepangkeun deui nya amin ya Allah ya rabbal alamin di mana we ngaji di kajian tadi ku sararea ustaz dan dibahas satur katilu tarkul maasina siap mungkin urang bahas di mana ngaji di kajian deui apabila ada sumur ledang boleh kita menumpang mandi lamun ngaji uing kurang panjang sok atau kemau onang deui buah bisitan buah peuteuy ngeusan rupina sakitu betul kasuhun hormat sopan makanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh